atuh maksudna. Iya boga duit 5.000. Oh, aduh, Ayo atuh. Ayo. Ayo. Ih. Dan, Pak, lah. saya kota. Oh, gila, atuh kita motor teh cenah. Tabrak rek molor. Mang. Dan, ya abi bade meser. Ari geus naon? Iya bade meser kuota, si bapana ka mana? Pan abi nu gadungna. Loloros atuh jang abi teh kadete bade meser kuota, sanes bade ngobrol sareng ujang saurang si bapana. Nya abi, Abi no nu gaduhna mana? Ya abi bade meser kuota. nya abi. Abi nu gadungna. Da abi oge boga polong atuh mah nya budak leutik dagang konter. Kira itu ya naon rame-rame ya. Oh iya bapana. Sanes abdi mah, justru abdi Iya, budak mah. Iya mah budak abdi, iya Iya Pak. bapak abdi. Na teu salah. Ari bapana cecenet mah nya budakna. Nah, Pada gitu atuh. kan wios atau ada keluarga abdi nah abdi naon kan dia make jeung kudu loba kudu tak kritik kitu nya. Nya abi teh bade meser kuota. Ya tinggal masih kuota make jeung kudu nanyakeun abdi cecenet ieu Nya saha. pan abi tadi teh miwarang bapana sauran. Teu ngaruh nu penting mah bapak di layanan ku konter ieu make jeung nanyakeun bapana mana. Ya sok atuh abi bade meser kuota. Emang aya masalah naon jeung nyeunung abdi baheula? Teu aya masalah naon cuman atuh nya asa hoream. We Jangan budak teh masalah sok tinggal nomorna mana ka dieu keun. nya abi bade meser kuota. Sok saya kuota bere Pak. Ngan kabeneran abi maca ieu. Aya servis HP oge, Iya. servis HP Android, Servis iPhone. HP, servis sungut di dia mah. Biasa nyervis sumut aing. Biasa teh sia mete babeletukan teuing. Moal janten atuh pamik kitu mah abi nyervis HP-na. Ya keterangan naon? Emang maneh mungkun bisa nyervis tuh terus loba nu rusak meureun. Geus atuh aing moal bolanya. Ari ieu kuatana bade moal. Kumaha? Bade moal kuatana. Hoream teh meuli kuotana ge bisi kuotana marini. Ai budakna badag ari bapana mining teh jualanana meureunana sakieu kuotana puntennya. Mangga. Mang Idam. Bieu mah nya heuh. Di ditu aya lalaki kabeh teh ditah parasakeun calana. Terus teh geus diparasakeun calana engke dipasihan cenah 5.000. Ayo daeknya. Kitu da atuh harga diri eta. Oh nya ulah atuh meuni cewek murahan bere 5.000. Nih, naon atuh maksudna? Iya boga duit 5.000. Naon da ieu mah jangan disabun. Oh yang meuli sabun leutik atuh ka itu. Sabar teuing mah jeje kita merosotkeun bare 5.000. Kok iya meureunnan? Anu mere duit 5.000 na teh. Kedaekanan teh si jeje. Ya kan Neng. Oh iya ka Bogor Neng teh. Hah? Manya. Tah atuh tingali pengen Neng mutuskeun ate gara-gara pentil buta ieu. Nah, ari ieu mah Bapak Abi. Bohong api-api bapak-bapak. Ieu piraku mah ieu teh. Bisa ngomong. Budak urang itu segitu mirip ieu jeung urang. Mirip abah mana Pak punten tina irungna geus beda tuh. Ye, ieu teh urang nu nyieunna teh urang. Mangnya nih mah bodas mang mah geuneuh. Aduh, kuat teu percaya. Teu percaya urang. Kan ku kami mah disulap ieu teh, disulap. Disulap naon jadi naon? Disulap ieu tingali ieu produkna. Keur urang teh budak naon? Ieu teh budak atuh sararudi teuing. Hayu atuh naon ada gelo tinggal. Aing sudah teuing boga mita sia kitu. Manya anjing ketek kontet atuh keluarga teh. Kieu nya hirup jomblo mah tinggal liwat ieu kali teh. Ya, Jomblo kan ya? jomblo. Tiba heula. Udah di mana atuh da aya. Udah nempo awewe ge berenang buntet-buntet teh mah malawan ieu. Goblok anjing. Neangan ka saritem atuh. Ngaledek Awas awas. ritem Wah, urang. anjing itu mah. Aya mah, Ayo. urang makan-makan. Tingali, makan-makan. Erek makan. Iya, neng jalan atuh. Hampuranya. Ieu kebogoh urang ge. Hendaknya kan cepet. Ini. Eueuh entong dirinya malah cicing Ya ada orang saya janji. Anjing, eueuh. Nah, emang kumaha kitu? Ayo engko bade aman. Tigali cewek aku sudah datang ya. Aku jalan-jalan dulu maafin ya. Aturan urang Ayo. atuh. Enggak, Ieu, aing mah. nanti atur sama kamu mah. Sia ningali dibales ku aing dangke ge aya lah urang ge lah. Cicing. Yuk, geuningan sia. Bayar hutang lain mah pohonna ka mana? Moal bae engke bayar hutang. Lain eta bayar heula hutang kamari ai maneh. Jalu teh. Tolol bisa. Bae isuk dibayar mending ge urang Aing mah yang lunas aing cicil wae atuh tegeuna. Bae engke dibayar eta. Sudi aing mah. Ulin lah. Anda, anjing si ceper. Edahnya
Dua atuh majikan oge. Heeh, bari galulis. Ayo urang anu kasep teu payu anjing. Lainnya, padahal konten lebih ti aing gleutik di depan meureun. Heeh, kumaha tuh? Ya make jeung kumang make sirik mah rezeki jeung milikna we meureun mah lama meureun kitu. Kok eta awalna dibodoh tak kendarae kan hayam kate kitu nya. Non sia ngomongkeun aing. Heeh. Non eta mah kabehanana ge anak aing. Aing atuh duanana anakna. Hah. Cuy, teu saran lu. Je, meskipun rasaku dan rasamu masih rasa, tapi suatu hari nanti rasaku dan rasamu akan silih terlupakan. Ayo tuh. Ayo. Ayo. Je atuh, lain kieu teh tumpakana. Kumaha atuh hayang. Jero di kamar. Di jero. Ayo tuh. Anjir. Eta si Asep kontet karena jeung kabogo urang. Goblok teh ku aing ieu mah. Aduh sia. Naon sia-sia naon? Baturan oge ieu kabogo aing mah jeung rek di Keur ngobrol? Iya. Keur ngobrol? Ah, ieu mah sok ayeuna mah aya kawan ieu mah lah. Naon? Urang gelut we sok ayeuna mah lah. Sok. Ladenan we. Naon maneh boga ilmu naon gitu? Naon? Sok. Kabok sok ah. Ah, mah jeung Iya ku aing kitu ge ngacuan ka Monas. semacam sama ruktuan. Heuh, sok atuh sing ngomong wae. Oh, sama kitu kok coronaan gelut teh aing. Oke. Ih, sia. Bisa itu mah. Anjir. Boblos.